Najaruddin Ajhar demi mangsa. Ngaprak dina satangkarak jagat, nganteur nu hayang ngundur hakikat. Linduh Daud terjadi hahalang hujan, masihan rangrang dina hanaang panuntuk. Ramo-ramo simpe telepas tina catatan, nuliskeun nu kudu jadi bagian tina ingatan. Kelong nu nyimpang dina alis ngatumpiri, keur manggihan deui riwayat mimiti ngancikna surti. Sorot ngenclong diseusup heuletan kiceu, papada ngudar talikung di luar Rusia hema, patuker riak talaga silih teleuman sungkawa, mapaikeun kelir harewos nu geus teu perlu ungkar. Salajengna nomor tandang 8. Nomor tandang 8 baris maoskeun sajak nu judulna Sarajevo sareng Mariam Company. Kapatandang nomor 8 sumangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarajevo, Wahyu Wibisana. Ya. Muhammad Sarajevo satemena anu ngaburak-rakeun pantau jandela jeung paradada. Eta anu ngapedilan sora adan urang. Langit di luar memang geus lila hangit, buput urang nu dipalar urang indit. Nya Siti Sarajevo di dieu bumi titipan Gusti, geus walatra dipelakan ayat-ayat kiblat, timangsa mangkakna balebat abad. People killed by genocide. They know that they're above them. They won't let soldiers hear their cry. Bari tetep nakisan perep seuneu. Urang-urang tetep tagen di dieu. 1882.
Mariam Company, Wahyu Wibisana. Nangtung hareupeun Mariam, torowongan besi dada tugareun, nyawalakeun asa baheula jadi urang pribumi ngajorag Batawi. Nangtung tukangeun Mariam, pelor bunder jegur keuneun, nyawa undereun asa baheula jadi balad company ngajaga Batawi. Nangtung jauh ti Mariam, lapisan mangsa di gedong gajah anu unggul nu sumrah jadi eusi pejit sajarah. Nangtung tenenjo Mariam, bet beruh bre pribumi lawan company, prang pring di pangadegan bareng jeung aing. 1880. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.